Iya kotok ejeng beruang keur ngarobrol bae tiluan ceknya aduh urang ge tiluan ngeunaheun hirup teh tapi lamun aya raja urang dilegleg ceknya teh emang raja mah tukang ngalegleg berarti teh baheula raja mah gitulah bangun non DP nyana bangun lemah orang dek ngaleg-leg raja eta di mana bae teh raja bagus itu bae matak sih hade kiai mah ulah sok dedeketan jeung raja ngaleg-leg aja kumaha ai keur ngobrol-ngobrol gitu jol mau sararia keur naon tuh cak kotok teh geus mah bisa lompat urang geus kitu naon sia hurua sarewos henteu naon cenah kami mah teu minta pengamanan bae malina naonkeun kuari mah aing keur seubeuh cekeun nyaho isuk mah ye tadi raja ya kan ya sia tiluan menghadap coba aing deuk calangap aju aing deuk calangap engke ambean ku sia bau apa seungit ayo kotok ade kotok teh calangap ambean atuh serius bae kotok mah bau tuan raja ngahina sia ka aing nyaho aing raja dileg-leg sia dileg-leg bae wah geus ulah ka mana sia embe bagian aing tiluan kotok embe lain beruang uncal pecang beres di dahar eta hayam meh ya kada aing deuk calangap ambean ku sia sungut aing bau apa sengit tadi cek embe teh bau dihakan berarti sengit ku ari aing geus giraheun pokona ku ari nu pertama bau dihakan sengit berarti calangap coba ban sengit cak embe goblok buku bau sia teu sportif sia bau hakan deui bae geus tinggal pecang pikiran bae bau dihakan sengit dihakan naon ieu sih pecang udah ka mana sia pecang di moal cak teh tenang bangun pecang mah tenang teh gitu beres dihakan embe nah bagian mana kada ada aing calangap coba amban ku sia bau apa sakit cak bojang teh asana cak cenah can ka ambeunna naon pancen ka ambeunna naon coba sakali deui coba amban deui ku sia cak bejang teh seungit dihaka bau bakomo abi teu boga amban emang kunaon sia teu boga amban bloon sia saya sedang influenza mau ngadenge bahasa influenza kan kaget dan influenza bahasa mana eta influenza cak teh jadi keur mikir maunya lupa jadi eleh bae ku pecang mah datang ka kuari eta maung teh puyang ngan influenza itu apa sia eta pecang mungkin nyana pernah rapat jeung bupati beureun teh jadi aya bahasa influenza salamat tuh ya iyalah bahimatu kesimpulan nama lamun aya hewan-hewan ngamu kemudian dek ngarusak ka urang
urang-ulangan tetep bae kudu ngayakeun perlawanan wajib lantaran ai manusia mah mulia sebab laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ai hewan mah anu rusakna wajib dipaehan anu halal na menang dipaehan kurang diala dagingna mantak menang wajib urang ngalawan la muslimun teu wajib ngalawan lamun nu ngamukna jelema muslim tuh lamun nu ngamukna jelema muslim urang teu wajib ngalawan deuk ngalawan mangga andai kata urang ngayakeun perlawanan kemudian itu eleh masalah tapi andai kata urang teu ngalawan ge teu doraka urang teu ngalawan teu doraka Masya Allah sebab cek Kangjeng Nabi kun khaira ibnai Adam sing aya anjeun kudu jadi jelema nupang bagus-bagusna di antara anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihi salam yakni Qabil jeung Habil. Ketika Qabil hasud kanu jadi adina nu ngaranna Habil lantaran permasalahan perkawinan dijodoh-jodohkeunana teh kakak ka anak ka adina anu adina deui aya adina dijodohkeun ka adina kakana lantaran ibu Hawa teh baheula ngalahir teh dua-dua sapasang hari Qabil jeung Ikrimah hari Habil jeung nah ieu Qabil kudu kawin ka adina Habil ari Habil kudu kawin ka adi Qabil ai kabeneran adina Habil kurang geulis ari adina Qabil geulis nah lantaran geus pelaturan zaman harita mah kudu kitu ku Kangjeng Nabi Adam disilang kawinna atuh sabenerna Habil mah nurut bae endek dikawinkeun ka sabagian nurut Habil gancang caritana mah hasudlah Qabil lantaran nyana kawin jeung adi kitu Qabil kawin ka adi Habil ngaran Labuda ai Habil kawin ka adi Qabil ngaran Ikrimah atuh teh dinya teu eureun-eureun hasud permasalahanana haju dibunuh ganjang caritana etah Qabil ketika hendak ngabunuh Habil apakah Habil teh ngalawan teu mimiti ditonjok ngalawan teu kaula mah cek Habil teh moal ngalawan dek dikukumakeun andai kata anjeun dek malangkeun nanaon ka kaula dek ngabunuh atawa endek manjangkeun leungeun kaula mah tetep bae moal ngalawan terjadilah dibunuh teu ngalawan sebab muslim jeung muslim dibunuhlah cara ngabunuhna bingung can aya pembunuhan panarita mah bingung deuk gabunuh ge kumaha isi supaya paeh bingung deuk gabunuh ge bingung deuk supaya paeh teh bingung aya manuk gagah kuak hiji deui kuak ribut sanggeus ribut manuk gagak didinya diteundeun nya nyokot batu nu gede jadi ditimpahkeun ka huluna brek pae oh dicontohan ku manuk gagak
antak manuk gagak eta manuk anu biadab urang lamun boga sifat-sifat manuk gagak cilaka sedangkan hampir jelema baroga sifat gagak gagak mentak gagak mah embung turun ka handapnya mah hangdan di luhur besi kapaehan sok geura aya maneh manuk gagak encrak di handap malah aya luhur di luhur bae manuk gagak mah tah lamun aya jelema sok yang di luhur bae gagak eta nu kitu gagak eta mun ngomongna di luhur we si gagak eta nah eta nu kitu tuh asal ngomong banyak nama di luhur bae hayangna nah geus bae teh mah di lembur mun anu kitu disebut bae si gagak tah warnana ge hideung gagak oh sasadana wak 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 eta manuk gagak nah malah aya zaman kuari moal nyauheun ka manuk bu zaman kula leutik mah manini nambalaya manuk bondol loba jasa bondol lagi macem-macem aya bondol haji wis baca manuk teh manyar ambalaya manuk bincarung masyaallah wallah alam eta bapana masa anak nama ngaranna teh nyaho ngaranna ngan bin mah bin carung be nya nama ngaranna teu boga nya nama sarua jeung bintinu kadinya eta tuh segala manuk sisikatan segala manuk jaket trot amalaya baheula mah nyaho keur leutik mah loba jasa manuk geus puguh purukutut jeung ti kukur mah zaman ngahiji urang jeung sasatoan manuk jadi isuk-isuk teh wah suara-suara manuk hayang manuk naon bae aya ngaran peking kerak luar biasa asal ka kebon bae eta nu ngaran manuk deuk hayang manuk naon bae ge ambalaya di kebon waris sepi manuk teh haju urang hayang ngadenge suara manuk nyoo wari miara manuk di Paraban ban urang jadi Paraban pae doraka urang yo ai baheula watuh asal urang ngising di tarungguan ku manuk tarungguan nah anu teu beukeun ge kata Haji Pendi doang payut cek cenah ki tarungguan teh manuk ke nungguan baheula ya Allah muslim dek ngabunuh muslim teu kudu ngalawan andai kata ngalawan lantarannya nyerang urang dilawan sampaikan kapaeh masalah ngan keur carita nupang bagus nama pasrah lamun ku muslim beda jeung ku kafir